Ami mah sok teu. Ami baru geus di hujan. Nah, ari ami eta jeung di halis. Jeung si popoan atuh beusi rek dagang ieu, dagang gorengan. Ayoy, Gusti Allah. Ami cenah tak ubrin we di dieu. Asal loba duit tapi encan balanja. Anjing miso. Atuh Icani. Bang, gede banget ya. Nu mana? Dina laci. Laci Ica. Nah, lo mata mau terapi abang mah suka cida. Si Momon meureun di teangan. Mun teu di eta di Narnia. Wah, benarnya. Ica da teu boga ieu, atuh aing teu boga rapia. Ini sedih, bener sakieu Boga ge saeutik, sakieu bae. Cukup teu? Teu beli mah sedih. Di batas keraguan. Dai, si kami nih riweuh dah pasti gerak. Anda? Ujang nak. Hah? Anoy. Ujang di mana nih? Nya gawe atuh. Ujang gawe. Gawe lah. Oh. Ami mah sok teu. Ami baru geus di hujan. Nah, ari ami eta jeung di halis. Iya, tadi nanti rek kateu ujang, cetak rek ka ditu, rek kabuburit. Aku kumaha ieu mah nya teh geus deui mah heuh. Nya geus teruskeun atuh da kagok mah nya halis rek sapotong nyeun halis. Atuh nya heuh. Terus ami ana apa? Nya atuh geus kabuburit jeung saha coba. heh? Nya di hareup we atuh jeung si popoan atuh beusi rek dagang ieu, dagang gorengan. Ayoy, Gusti Allah. Ujang, Euy, Ujang. euy. Nya henteu aya fans. Hmm. Tuh di artisnya nelpon ya. Heeh. Tapi dia tuh lagi di mananya? Di Kalimantan. Heeh. Oh, cenah Ami, cenah non, aku tuh penonton setia, cenah atuh makasih, cenah Ami teh. Terus emang atuh orang mana? Orang Ciwidey, cenah. Tapi sekarang lagi di Kalimantan. Oh, adik urang teh maksudnya lain kepo nanya teh, emang naon gitunya. Heeh. Naon teh maksudnya nyanyi ujang nah gawe di hotel jika ke ujangnya terus di rumah makan apa teh lain ujang jawabna nya Naon? aus ami cenah tak ubrin we di dieu. Oh, aing teh oh nah terus teh kumaha ayeuna haneuteun. Lain ini oke. Asli. Tamu nage cenah corona, cenah gitu. Oh, ini atuh cegahnya nih. Kawe atuh lamun uli cetek urang penakan di Ciparanya ami nih abi hoyong pernah sok ami mun mangga cek ami teh di Antos. Lu cenah hoyong eta cenah naon teh? Opang nyanyikeun lagu Kojo cenah. Naon lagu? Naon teh Niki Astria gitu. Nya kasihan teh aya. Baru ketara tadi nate rek jang cetek ami teh. Naon rek nyen konten Niki Astria gitu ayeuna mah. Iya, tadi nate rek ka ditu cetek gitu ya nyanyi we gitu. Makal ieu speaker aktif anu ieu teh njang teu eta tah ngebuburicakan ka ieu ye. Henteu ami teh kudu makal ayeuna mah. Makal mik we hungkul. Anda udah nisok. Ami tong ngomongkeun ieu bisi engke ngadengeun anu ngajualna teh ngadengeun. Da soalna bisa Dah pasti kumaha pun.
naon so pujangnya nya pasti lah ngomong juga hayang narewete ya. Iya, hari teh emang anu ngajual nih nya bae we geus ditampung gitu. Anda pujang tarik jadi penada. Lain penada ami da ieu mah lain curan rek atau lain curan mor, lain curan rik. Iya curan rik pencurian elektronik. Lain, ieu mah emang ngahaja. Oh. Lain ya. Mending keneh tukang ngiridit daripada kitu mah Anda. Dah henteu eta oge. Misalkan kieu ami misalkan eta teh teu kapake nya ami teh misalkan non teu boga duit kitu nya da ngajual emas haroream misalkan. Teu boga beas tah. Teu boga jang ieu nih hayang meuli ieu atau misalkan ami teh ieu nih hayang meuli ieu kitu hayang meuli super bihun ngajual we speaker aktif kitu. Anda. Lain pembeli komik. Heh? Nya bisi yang meuli komik atuh naon we. Terus pujang jam sabaraha? Teu nya kita ya pesenan heula jadi nganterkeun heula pesenan sigana mah malam nih pulangna. Ka pesanan ke mana? Ka Ciamplas. Oh, ujang eta di dinya aya toko nu muka tuh nih asa loba duit tapi encan balanja. Anjing miso. Miso. Ami, Tadinya teh asa anger we. Tuh, kaheula. Henteu panggih teh poe naon. Ami keur malam Jumaah bebenangan. ya beunang lah. Beunang, eta oge kata kaca belah. Ami nih atuh da. Hari banget ujang. Oh iya. Ujang hari banget ujang. Ujang kan ciri teh irung we hungkul. Nya tuh Ami da ieu keur barang gawe, bari barang gawe. Nah, eta ya kalkulator kita tukang daging. Da atuh tukang ngitung duit, tapi eueuh duitna. Bener bener teh heran ayeuna euy. Jang bener jang. Buru geura balik kan dia langsung ka uing. THR naon justru Ami kan eta dieun Ami sok nanyakeun toko berarti Ami nu boga duit, aing mah teu boga duit. Oh, ente ari udang mah kan kaciri gadag teh mah kalkulator, pan ari aing mah tukang sare. Da Ami mah sare oge eta teh bertuah. Anak. Sare oge Ami mah ngahasilkeun. Jadi geus Naon? Ada naon asar karek ge. Moal. isi rekoman ujang gitu. Pesan heula telepon mama. Da adan mah di Ami eta hayo we ngayuan bulu mata lain gerak komat jadi kapielaan Ami mah jadi kapielaan Nya barayeuna langsung dimukeun jadi geulis ka masjid teh. anjir yakin eta teh Atunya mah Ami mah nih ieu pisan nih non nih eta nu ada nih denger pisan da emang anu ada di teu nami mah nya darah tinggi jadi eueuh harimpuna ujang jadi setar restoran teh geus kieu Allahu Akbar setar teh geus langsung pokoknya level 7 we 7 oktav meureun lain level 7 oktav ya Astri sama lewat tuh udah dalam RW kieu
Lain ami kabayang eta teh toana teh kadinya pisan nya. Kami geserkeun saeutik. Dina irung pisang ya. Iya, geserkeun saeutik toana. Terus aing baik kanu eta ngageserkeun. Nya kan aya si Mang Yayan. Dami mah boga ieu kan boga ajudan. Si Mang Yayan di tas terekelan. Yan mah babujana. Heh? Yan mah di babujana di ditu di anu kancilkeun Haji Ageng. Oh. Anu tuh nah Haji Ageng nu mana? Kami rek kajian heula kan. Hah? Ya kami rek kajian heula. Oh nya tuh. Oh meh aya keur balanja nya kudu nagihan heula. Meh aya keur meuli baju bedug. Artinya ini ya ayeuna asa handai pagi loba hanya teu bagi baju. Soi anjir. Nyanggeus atuh sok ah. Ya. Ya. Ayo Jang ya. Nya yo dadah. Astagfirullah. Nih loba telepon we atuh naon?